Hah? Lu balik ya? Mang, mau kemana? Kita lagi di sini. Hah? Lu balik ya? Mang, mau kemana? Ngidar. Jadi supir baik rasa. Mohon Mang, kan baik rasa teh. Selain aya elep nak, jurusan Bandung Panjalu, aya oge travel nak, kangge wisata. Mang, aya kene baso? Aya ya kene nebeke keluar can ngalarisan. Lebih keluar Mang. Nah betul biasa genjam sakieu sih Mang. Mang, bieu tukang bubur mah enjing-enjing oge tos seep. Ayeuna nuju sare, nuju mimpi indah. Ai si Mang teu kabita tukang bubur. Tukang bubur mah mangkal lagi nanti subuh atuh. Mohon kitu teh mah. Ek meuli moal baso ieu. Nya bade Mang, mana abi nyampeunkeun lagi lapar. Mang. Naon di? Heula si Mang. Yeuh, lain soal disarwakeun sareng tukang bubur. Coba lamun emang oge sami siga tukang bubur dagang baso teh icalana teh di enjing-enjing ti subuh. Berat sami siga tukang bubur. Enjing keneh tos seep, tos tinggal sare siga tukang bubur. Nah, emang teu kabita. Heran da aing mah kumaha pamikiranna. Ek saha nu meuli baso subuh-subuh atuh? Ai mun bubur mah kaharti lamun baso mah saha nu ek meulina? Ih, saha nu terang, Mang? Ye, namanya ge pembeli mah aya nu hoyong subuh, aya nu hoyong siang, anu hoyong wengi. Kan teu terang, Mang, saha we? Anu meser mah kan eta terang, Mang. Ye, Mang mah aing mah eleh ku tukang bubur, heran da dagang teh. Ek kira beunghana, ek kira majuna dagang baso, wayah kieu karek dagang. Lain ti subuh atuh siga tukang bubur. Di zaman Firaun moal aya istilah tukang baso dagangnya ti subuh mula moal aya. Kalau kumaha genan, ek meuli moal ieu. Ulah sok kala ngabahas kana segala. Ayo bade ieu mah meser ngan abi mah heran kudu Bang. Heuh sok ek sabaraha bungkus ieu. Nungguan tuh keur ini. Ya bos. Teu jadi dewe. Itu dudungan. Tos nyarekan muatan abi bade nunggu suwan. Nya Mang. Anjing. Aing geus teh hati ngaladangan anak kieu eta mah. Tadi mana? Wah, aing ngaladangan deui sukan mah mun aya nyampeurkeun teh. Anjing. Kang, abi terus dipayunin masjid. Mohon, diantas. Siap, aya ki. Ya siap. Dia penumpang ha? Ieu mah si Mang Baso. Nah, jantan dina travel baik rasa tuh abi dipesen. Dia penumpang lagi. Oh, ieu teh kruna, akan supirna. Oh, aya. Oh, kenek. Oh, ayeuna mah tos beralih. Jantan jantan tukang baso deui. Jantan kenek travel baik rasa. Lumayan ngiring jeung wargi. Kana enak baso teh ketiseun. Cik, Mang. Yeuh, nah betul jadi tukang baso. Harka jadi kenek travel. Atuh kumaha urang wae atuh. Jadi nya ngatur-ngatur. Teu bisa gitu, Mang. Enggak aing. Mang, lamun geus jadi tukang baso we kudu istiqomah. Geus ulah sagala disambet segala rupa. Mana penumpangan warek pariwisata teh? Lan, Penumpangna mana? ya,
Gawat tidak lihat mang ada atuh. Aduh, aing mah. Buru mana penumpang mah tuh Kang? Ai penumpang mah aya itu teh. Mung teu acan persiapan. Ya kan kumaha tuh Ki? Sing pararung kumaha teh? Suga tadi telepon aku mah kan tadi jemput. Bapak ini mah borongan sorangan aku mah. Ih, Tos nih para saya abi paling tersuka paling teresep jami anu tong anu para saya nu parere omong. Abi mah sanes tipikal model kitu. Jantan kieu abi pesen travel ka Baik Rasa. Nuhun. Kage wisata ka Jogja. Berapa? Wisata mah 2 bulan deui. 2 bulan deui. Nuhun. Aladim, nakin aku mah ieu mobil geus dibawakeun ka dieu. Iya, kumaha kalau beja ka dunung mah. Tetep para saya abi paling teresep. Tong para siap kumaha pan di dieu nu mata kalieureun anak-anak. Tadi nanti tanah telepon datang ka dieu. Kumaha? Abi telepon ke anu dongkap ka dieu bade nyarioskeun yen anu wisata teh teu acan persiapan oke 2 sasi deui. Atuh cek aing mah ngomong we dina telepon. Montong minta ka dieu di bawah mobilna. Kang. Ye. Segala nu page nya aing melalui by phone mah kirang raos kirang sae. Abi tunda teh kirang sopan. Lamun secara face to face ieu nyariosna Kang wisata ka Jogja teh 2 sasi deui kangge travel Baik Rasa gitu. Aing kala kalieureun ke Bandung aja Oh, iya. pusing. Siap we balik Iya, ieu. iya. Aing mah. Teh di mana-mana aing panggil we jeung jalma ieu aing pusing aing. Kumaha sia we lah. Si Mang Baso. Mang, Naon? Ujang Baso. Naon? Ujang Baso ieu. Naon nanya-nanya? Ya Ujang Baso, ya pabrikna aya di Cidahu, Cicurug, Sukabumi. Bos Ujang bogana ieu. Nah, Mang teu icaran. Pan karek uih abi karek uih ayeuna bade uih ka bumi tos CF ayeuna mah. CF. Jadi ayeuna teh icalan deui. Nya karek bagian balik ayeuna ka imah. Oh, mun abi bade naros, ai bati tadi kenging icalan sabaraha. Nah, ona tuh nanyakeun bati. Hoyong terang we sabaraha tadi. Ya alhamdulillah we jeung biayaan anak pamajikan mah aya. Mun sabaraha. Ek naon atuh nanyakeun we bati? Hoyong terang we bati emang tadi icalan sabaraha. 300.000. Coba bayangkeun. Lamun emang ayeuna icalan deui, eta bati teh eureun. Nu tadi 200.000 teh aya eureun jadi 600.000. Heran pamikiranna ieu. Kira beunghana atuh Mang. Ai emang dagang tos uwi. Nah betul dagang deui. Kalau kalutak titik nyanyanak baso si Ujang. Pan aing balik, basona geus beak. Jeung ngadonan jeung isuk deui. Nya nah bet lain icalan deui sup ados emang teh beunghar. Tadi icalan tadi bati 200.000. Coba mun ayeuna icalan deui kan emang teh eureun bati teh tambahan. Atuh aing teh da lain robot, aing teh waktuna molor, ayeuna teh waktuna magrib, ibadah aing teh. Sakabina-bina teuing. Ya, magrib heula. Tos magrib icalan deui. Mang teh eureun ngarakanghan deui, kenging deui atos. Beungahan Mang teh reh. Teu kabi aku batur nu geus baleungan. Tah, aing teh kabita. Dagang we sorangan ka dinya. Rada dibere nyaho teh. Heran. Biar sia mah. Aing unggal-unggal panggil we jeung jalma eta aing musingkeun jalma eta mah. Teu di mana-mana aing panggil we. Anjing aya kudu jiteu teuing jalma eta kunyuk. Waktuna aing istirahat ek naon ayeuna geus panggil we jeung jalma nu kitu patut. Aing najis deui aing panggil deui jeung jalma eta. Cip.